ieu lemur sakumaha kuburan jempling kieu. Kak, ulin ya. Ayo. Yuk. Wah, di jailan teh nyebar tut. Wadah. Ayam. Laulin hayu kaluman. Mung abis papangi jeung si Aan. Emang lamun pepanggih jeung si Aan kunaon? Pan kamari geus dibejakeun ka obot si Aan masuk jail. Moal hayu aya urang ieu. Heuh atuh hayu. Sakumaha ieu hirup teu panggih jeung si Lela. Tah mending teangan si Lela. Besi wing paeng ngadadak. Woi ya, arek ka mana euy? Ka mana we atuh sia teh nyaho-nyaho teuing. Cicing sama di imah besi ge bayawa keluar mah. Lobok tek luduk boga lajek model gitu ih. Neng, ka mana? Kasih siapa ngajakan ulin. Saya nyari si Aan. Ya ningali, rek naon kitu Neng neangan si Aan. Heueuh ku heran da kasih siapa kunaon hayang neangan we si Aan. Berat cager mana teh Silpa, geulis-geulis mending jeung aing hayu. Itu juga bebek aing. Woi sia kenal aja bebek aing. Bebek meureun sia mah. Heueuh saya tingali atuh biwir lagi kos bebek itu. Garaneng lah saria jelema redan, geus hayu neng orang ulin hayu. Oh, Geus hayu lah urang init. Init ka mana, Sep? Ka mana we atuh? Tetanya teuing, kadungkun-dungkun sugan. Ih, mung teuing. Heueuh hayu leulempangan. Heuh ayu. Pak, nyata di Indonesia nu paling indah. Naon kitu? Soalnya di Indonesia teh boga awewe geulis kos Silpa. JJ juga si Aan tuh. Ah, lain gak piraku sih Aan jadi ganteng gitu. Si JJ ganteng naonna sakitu kos bebekna. Gak ningali bibirna, meuni bekahna eta bibirnya. Oke. Iya, Pak. Ayo sadoer, kernaon duaan wae sia pamali. Aduh, aing make datang jadi jelema redan rek naon sih sia garago wae ih. Ari maneh Silpa kudak wae ulin jeung si Aan. Ari maneh can cager. Heuh sianya naon di alana de si Aan. Jeta laheuna biwirna loba dagingan. Ih maneh mah da ka batur teh ngaledek teh kuat bebeakan. Geus hayu urang init. Tapi yang dipangku. Ih lupa-lupa, geus hayu. Jang, ningali ka boga urang teu? Mang, saketu ngaranna. Eta si Lela anu kos Putri Duyung teh geuning. Dekennya Mang, telela ka Mang. Atuh daekeun lah, Jang. Kunaon sia make ngomong kitu? Ngomong daekeun. Ngaca atuh Mang, beget amang kos baug sawang. Eta budak sia dijujuran. Budak, kunaon mana lompatan? Mang teh ulina tuh ka ditu. Kunaon tong ka ditu jang? Anu edan. Kak, kunaon lompatan? Budak-budak tadi lompat teh dijujuran. Kunaon di udah ga? Oh iya budak teh lah. Tadi teh neangan Lela, untung papanggih di dieu. Rek naon aneangan lela? Paling ge rek minjem duit saya tah neangan ge. Kaneng sia lah bisa dikulub. Lah, awabot kangen ka Lela. Aya ngomong sieun ngamek Lela. Bohong lah. Alasan ngomong kangen eta mah. Ngomong we atuh ari arek minjem duit mah. Kaneng lah. Hayulah, urang ditu ngomongna. Keh heula main hayu-hayu wae. Urang mau ulin mimitina. Ayeuna dibawa ku maneh, teu bisa ah. Bisa kumaha sia? Ieu kabogoh aing. Arek ngomong naon ka aing? Beres ih tong ribut wae. Hayu rek ngomong naon kitu. Hayu ditu. Nasib. Tadi si Silpa dibawa ke si Doer. Ayeuna si Lela dibawa ke si Obot. Kira aing boga kabogoh. Nah atuh. Geus lah iron hari dia, urang diuk heula. Sok rek ngomong naon? Duh kumaha nyane ngomongna? Ngadadak muriang kieu. Ih aneh amah yang geus atuh ari mau jadi marik balik we. Ih ulah atuh Neng. Ayo atuh rek ngomong mah. Heuh atuh. Lah, bogoh ka Lela. Lela bogoh teh ka. Duh kumanya sieun si Aan. Moal Neng, si Aan mah diracun ku Aa. Buru geura jawab. Bener rek diracun. Heuh, buru geura jawab. Heueuh daek Bener Neng. Heueuh
Lela, setangkai bunga sukun. Ganing beres, era ku batur. Alhamdulillah Umi, obat diterima ku Lela jadi kabogoh Lela.